Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wa barakatihi wa syafaatihi wa karamatihi wa ma'unatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu teh hiji pasal fi tayammumi nu tetep ieu pasal dina mertelakeun tayamum. Masih kene membahas tentang cara-cara bersuci agar sah melaksanakan suatu ibadah, maka kita harus bersuci. Yang pertama wudu atau beres pembahasan wudu. Yang kedua adus, mandi besar tos beres. Nu katilu tata cara bersuci itu tayamum. Wa fi ba'di nusahil matni jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang salinan matan. Takdimu hadal pasli ari ngaheulakeun ieu pasal. Takdimu hadal pasli ari ngaheulakeun ieu pasal. Di dalam matan yang lain, kitab yang lain, pasal tayamum itu didahulukan. Alaladi bari mandeurikeun pasal. Alaladi bari mandeurikeun pasal. Qoblahu tetep aladi samemeh hadal pasli. Qoblahu tetep aladi samemeh hadal pasli. Tayamum teh naon? Wat tayammumu jeung ari tayamum. Lugotan ceuk bahasa menurut arti kata kamus etimologi tayamum itu al-qasdu eta kadar-kadar ngamaksad. Tayamum teh nyaeta kadar-kadar ngamaksad. Wa syar'an jeung ceuk agama mah isolu turobin. Isolu turobin eta ngantelkeun taneuh. Isolu turobin eta ngantelkeun taneuh. Kade taneuhna teh tohurin anu suci mensucikan. Tohurin anu suci mensucikan itu turob. Ulah taneuh anu najis, anu kanajisan. Diantelkeun eta taneuh teh lil waji kana rarai. Lil waji kana pameunteuk kana rarai, kana wajah. Wal yadaini jeung kana dua panangan. Wal yadaini jeung kana dua panangan. Badalan barina jadi gaganti. Badalan balina jadi gaganti an wudu'in tina wudu. An wudu'in tina wudu au guslin atanapi tina adus. Saat cai tayamum. Au atanapi gaganti au gosli udwin. Atanapi gaganti nate au gosli udwin. Atanapi tina ngumbah hiji anggahota. Au gosli udwin atanapi gaganti tina ngumbah hiji anggahota. Cara misalkeun anggahota wudu urang teh aya anu ulah kakeunaan ku cai maka pek wudu, contoh dina leungeun ulah kakeunaan ku cai maka pek wudu ngumah wajah biasa tah pas ngumah leungeun gentian ku tayamum lap heula langsung tayamum heula. Nawaitu tayamuma badalan an goslil alil. Kumaha niatna? Nawaitu tayamuma badalan an goslil alil. Alil itu adalah anggota yang cedera, anggota yang sakit. Nawaitu tayamuma niat abdi tayamum badalan karena gaganti an goslil alili tina ngumbah anggota anu naon? Anu sakit. Bisyaro itu kalawan pirang-pirang syarat. Bisyaro itu kalawan pirang-pirang syarat mahsusatin anu ditangtukeun itu syara'it. Mahsusatin anu ditangtukeun itu syara'it. Tidak hanya menempelkan tanah ke wajah dan ke tangan, ada syarat-syarat tertentu. Mana syaratnya? Wasaro itu tayamumi jeung ari pirang-pirang syarat tayamum. Wasaro itu tayamumi jeung ari pirang-pirang syarat tayamum. Khamsatu asya eta aya 5 perkara. Syarat tayamum itu ada 5. Wa fi ba'di nusahil matni jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang salinan matan. Wa fi ba'di nusahil matni jeung eta dina sapalihna pirang-pirang salinan matan di dalam kitab yang lain. Khamsu hisolin ari lapan khamsu hisolin ari lapan khamsu hisolin beda redaksi lah. Tetep 5 keneh. Ari hisol mah warna. Khamsu hisolin ari 5 warna. Mana wae syarat tayamum nu 5 teh ahaduha ari nu kahijina tina itu khamsatu asya. Ahaduha ari nu kahijina tina itu khamsatu asya. Wujudul udri eta
ayana udur wujudul udri eta ayana udur bisa parin ku sabab berpergian inditan bisa parin ku sabab berpergian au marodin atawa ku sabab gering hiji ta eta keur berpergian itu bisa boleh tayamum kalau tidak mendapatkan air di perjalanan au marodin atau ketika kita sakit misalkan tidak boleh ayeuna diagnosa dokter tidak boleh terkena air maka kita boleh tayamum. Kedua lamun keur cager mah teu kudu jeung aya cai bari cager berarti eta mah ulah tayamum. Wasani jeung ari nu kadua duhulu waktu sholati eta asupna waktu salat. Duhulu waktu sholati eta asupna waktu salat hartosna urang ek salat asar engke tayamumna teh ulah ayeuna. Ke mun geus Allahu akbar salat adzan asar karek tayamum. Ari wudu mah ti ayeuna ge bisa pan. Nya wudu ayeuna salatna engke asar. Jang salat asar wuduna ti ayeuna bisa can asup waktu ge. Tah ari tayamum mah kudu geus asup ulah waktu. Adzan heula asar kakarek tayamum jang salat asar. Terus ayeuna salat maghrib tayamum deui. Nya itu palayasihu maka teu sah. Palayasihu maka teu sah naon atayamum mutayamum. Jadi jadi tayamum mah jang saparduun. Salat anyar deui salat maghrib tayamum deui. Aya wudu mah bisa. Ayeuna wudu misalkan nepikeun ka isya teu batal-batal mah teu naon. Palayasiu maka teu sah naon atayamum mutayamum laha pikeun itu salat qabla duhuli waqtiha dina samemeh asup waktuna salat qabla duhuli waqtiha dina samemeh asup waktuna salat. Wasalisu jeung ari nu katiluna tolabul mai eta nyuprih cai katiluna urang simpulkeun hiji ayana udur naon udurna perjalanan atanapi gering kadua naon kudu heula asup waktu katilu naon wasalisu jeung ari katiluna tolabul mai eta nyuprih cai neangan cai heula pik ulah wakal jol-jol tayamum bawa teuing dibabakan kadu kaler aya cai bawa teuing ayeuna di mancagar aya cai neangan heula cai mun dipastikeun eueuh cai baru ba'da duhulil waqti dina sabada asupna waktu ba'da duhulil waqti dina sabada asupna waktu binafsi ku dirina si mutayamim nyieun mutayamim teh jalmi nu tayamum binafsi ku dirina itu mutayamim ku dirina si jalma mutayamim anu tayamum au biman atawa ku jalma atanapi waduh gaya ieu mah topik manitah pis pang tayamumkeun au biman atawa ku jalma adzina ngijinan mutayamim adzina ngijinan mutayamim lahu pikeun itu man fitolabihi dina neangan maun oh jadi contohna teh pis pang neangan cai bisa di mancagar nah atanapi ku topik sendiri anu angkat ka mancagar gitu. Payat lubu makan neangan si jalma nyupri si jalma alma kana cai min rohlihi tina tempat cicingna si jalma tina sabundeurna si jalma warib qotihi jeung babaturan si jalma sa jalma teh tadi teh mutayamim paing kana makalamun bukti itu si jalma tanyakeun ka babaturan bisi aya cai teangan sekelilingna paing kana makalamun buk ai ka Bandung cai di Bandung aya wah atuh beakeun waktu ulah saeueun we sakecamataneun atawa sadesa ieu sakaburuna waktu salat paing kana makalamun bukti si jalma munfaridan eta anu nyorangan nadoro maka ningali si jalma hawalaihi kana sakurilingeunana si jalma lihat we sakurilingeun urangnya minal jihati tina pirang-pirang arah al-arba'i anu opat naon teh kulon wetan kidul kaler teangan sakurilingeun eta bagi-bagi kobong 1 mencari misalkan kabeh kidul kobong 2 mencari kabeh kaler kobong 3 mencari kabeh wetan kobong 4 mencari kabeh kulon balik deui ingkana lamun bukti si jalma kamana eta Mas Ridwan
Ingkana lamun bukti si jalma bimustawin eta dina tempat anu rata, bimustawin eta dina tempat anu rata, minal ardi tina bumi, minal ardi tina bumi. Lamun tempat narata tinggal bagi we itu ka opat arah eta, ka kaler, ka kidul, ka wetan, ka kulon. Paingkana maka lamun bukti, paingkana maka lamun bukti pihak eta tetep dina itu ardun, pihak eta tetep dina itu ardun. Naon irtifaun luhur, naon irtifaun luhur, nanyak atunya luhur, naon atuh tonggohnya bahasa kidul dari bahasa tonggoh. Naon irtifaun luhur tonggoh ka tonggoh cenah. Wan khipadin jeung kahanap, wan khipadin jeung hanap, ari hanap naon cirian tadi teh irtifa teh luhur teh maksudna tonggoh. Wan khipadin jeung hanap naon hanap lebak gawir. Wan khipadin jeung lana aduh. Sa emot kanini. Wan khipadin jeung kagawir ka lebak ka laneuh ka hanap tadi lemur sipianya. Tarodada ta lamun ayeuna di daerah anu terjal kitu lah ulin ka Siropik da. Maka tarodada maka bulak balik si jalma, tarodada maka bulak balik si jalma. Ari dihapis makan kota gitu. Moal mangih moal apaleun tonggoh jeung lebak. Tarodada maka bulak balik si jalma kodron nadrihi kana ukuran ningalina si jalma, kodron nadrihi kana ukuran ningalina si jalma. Sok we mundar mandir ka tonggoh tingali heula, ka lebak oge tingali saukuranana we kitu. Perkirakeun aya eueuh di tonggoh aya eueuh di lebak. Simpulkan syarat tayamum 5 yang ke-1 ayana udur. Udur teh hiji berpergian ataupun sakit. Kaduana kudu asup heula waktu salat. Katiluna kudu neangan heula naon? Cai rek sorangan rek ayeuna nitah babaturan. Ka opat arah mun dina anu terjal berarti katongoh jeung kalebakna oge. Warabiu jeung ari nu kaopat. Warabiu jeung ari nu kaopatna ta'adzurus malihi. Ta'adzurus malihi eta hese make cai hese make itu maun. Ta'adzurus malihi eta hese makena kana itu maun. Sulit, sulit. Begitu sulit. Ta'adzurus malihi eta sulitna makena itu maun. Hese dipakena si cai teh da nyeri misalkeun anggota ayil mai tegas nama cai gambaranna kumaha bi ayya khopa gambaran yen sieun si jalma bi ayya khopa gambaran yen sieun si jalma bi ayya khopa gambaran yen sieun si jalma ministi malil mai tina make kana cai ministi malil mai kana tina make kana cai sieunun make cai teh sieunun kunaon ala dihabi nafsin kana leungitna jiwa ala dihabi nafsin kana leungitna jiwa pokona mun si eta mah mun kantelan ku cai geus paeh aw manfaati udwin atawa mangfaatna anggota aw manfaati udwin atawa mangfaatna anggota ramo misalkan si Ropik lamun kakeunaan ku saya teh bakal lumpuh ramona teh geus moal bisa nyabak moal bisa ayeuna ieu digerakkeun. Nah artina lah gering lah intina mah sulit aya cai mah cuman sulit digunakeunana da ayeuna bisi leungit nyawa bisi leungit kamangfaatan anggota. Salajengna nu termasuk kana udur teh naon wae atuh wayad hulu jeung asup. Wayad hulu jeung asup termasuk pil udri kana kategori udur. Pil udri katakan kana kategori naon udur. Naon malaukana yen lamun bukti. Naon malaukana yen lamun bukti. Bikurbihi eta tetep di deketeun si jalma. Bikurbihi eta tetep di deketeun si jalma. Naon maun cai.
di dekeuteunnana teh di sampingna teh aya cai, ada air di sampingnya, tapi wahopa jeung sieun si jalma, wahopa jeung sieun si jalma, lau kosoda lamun ngamaksad si jalma, lau kosoda lamun ngamaksad si jalma, kana itu maun, kana itu maun, ala nafsihi madarat kadirina si jalma, ala nafsihi madarat kadirina si jalma, ala nafsi madarat kadirina si jalma, min sabuin tina sato galak, min sabuin tina sato galak. Aya padahal mah cai teh tadi dinya di wetan, cai teh di sisi jalan aya cai teh. Ngan ayeuna di naon teh di gerbang sisi jalan di dinya teh aya anjing, aya sato galak, aya maung, aya harimau, aya singa. Lamun ayeuna ka dinya teh bakal didahar kitu urang teh. Kartos teh maka boleh tayamum. Ini dipotokeun. Hah? Ini ka teh nada. Au udwin atawa musuh, au udwin atawa musuh, atawa sieun ti musuh. Contoh di wetan teh nya aya musuh, aya naon aya kafir. Zaman penjajahan dah. Ari ayeuna mah da musuh. Keur zaman penjajahan ayeuna aya company misalkan di dinya teh. Wah ek mau cai da bisa ditemak. Keur nyawa hiji-hijina serepna bisa ditemak, maka geus we tayamum. Aw alamalihi atawa ka sieunna teh aw alamalihi atawa madarat kana hartana jalma. Sieunna teh aw alamalihi atawa madarat kana hartana si jalma. Min sarikin ti jalma anu maling, min sarikin ti jalma anu maling. Au gosibin atawa jalma anu ngagasab, au gosibin atawa jalma anu ngagasab. Gambaran misalkan bade ka babakan kaduetan teh ka tengah kasih jalan anu aya cai teh, misalkan waduh ieu kumaha ieu bisi leungit di dieu naon barangna dauh nununguan contohna teh, maka kana fotona entos dikintukeun fotona cenah. Fotona tos dikintukeun. Atau kudu etana. Bisalin? Wayu jadu jeung dipendakan. Wayu jadu jeung dipendakan pribadi nu sail matni dina sawarena pirang-pirang salinan matan. Tugu logatan tu eta mah da geus kan pribadi nu sail mati mah tiba heula ge kitu. Pihada syarti dina ieu syarat, pihada syarti dina ieu syarat naon jiadatun tambahan tuh. Di dalam matan yang lain, kitab yang lain ada tambahan syaratna. Ba'da ta'dur istimalihi dina sabada hese ngagunakeun maun. Ba'da ta'dur istimalihi dina sabada hese ngagunakeun maun. Wahya jeung ari itu jiadah, wahya jeung ari itu jiadah naon tambahanna teh? Wa'i wajuhu ba'da tolabi. Wa'i wajuhu ba'da tolabi tegesna lapad wa'i wajuhu ba'da tolabi. Eta wahya jeung ari tu jiadah wa'i wajuhu ba'da tolabi eta lapad wa'i wajuhu ba'da tolabi. Naon logatna? Wa'i wajuhu jeung mikabutuhna itu si jalma. Wa'i wajuhu jeung mikabutuhna si jalma ba'da tolabi dina sabada neang. Memang geus meunang diteang tetapi butuh kur aya cai teh misalkeun saakua kitu tah wah ieu jang nginum eueuh euy. Eueuh deui lamun ayeuna dipake wudu ayeuna paeh atuh urang teu nginum. Nah maka sok ari kitu mah tayamum. Hiji ayana udur. Sabab perjalanan atanapi ger 2 kudu asup waktu sol, katiluna kudu neangan heula naon? Cai, kaopatna sulit memakeina kana itu air. Gambaran bisi leungit nyawa atanapi kamangpaatan anggota. Oge ayeuna naon namanya teh mikabutuh kana eta cai. Atawa aya anjing misalkannya anu haus, anu ngelel tah, anu ngelel, maka bere cai. Caina ku sakitu-kituna. Urang tayamum.
Wal khamisu jeung ari anu kalimana syarat anu nomor kalimana aturabu eta taneuh na atau hiru anu suci. Aturabu eta taneuh atau hiru anu suci. Ayat tahuru tegas nama anu nyucikeun. Ayat tahuru tegas nama anu nyucikeun taneuh na teh kudu yang mensucikan. Ghairul munadda nu ulah baseuh. Ghairul munadda nu ulah baseuh. Ulah nu baseuh taneuhna taneuh liat. Atau ayeuna camerong banget teh. Taneuh nu baseuh mah kudu nu garing. Wayasduku jeung nuju mengarah. Indonesiana wayasduku itu nuju itu mengarah, Mbak. Wayasduku jeung nuju mengarah naon at-tahiru. Kecap at-tahir lapad at-tahir bil magzubi kana anu digasab. Nah, nu digasab taneuh batur misalkeun anu penting suci itu bisa ngesahkeun tayamum. Cuman meureunna ari gasab mahar haram hukumna. Nya wawartos heula we. Sah masa tayamumna cuman haram setiap anu digasab tanpa seizin orang lain yang memiliki tanah tersebut. Waturobin oge nuju oge waturobi makbarotin waturobi makbarotin jeung taneuh kuburan. Waturobi makbarotin jeung ku taneuh tayamum ku taneuh kuburan. Lamtun bas anu teu dikeduk itu turob. Lamtun bas anu teu dikeduk itu turob. Sabab haram ngeduk kuburan. Sok teu naon taneuh kuburan oge. Teu naon asal suci teu aya tai ucingan teu naon. An beureun geus tayamum kabayang wae keur hirupna. Wayu jadu jeung ayeuna dipendakan. Wayu jadu jeung dipendakan tiba dinusahi dina sawarena pirang-pirang salinan matan. Dina kitab lain mah naon jiadatun panambah tambahan, naon jiadatun tambahan. Di dalam kitab lain itu ada tambahan. Fi hada syarti dina ye syarat. Naon tambahanana wahya jeung ari itu jiadah. Wahya jeung ari itu jiadah lahu gubarun ari eta lapad lahu gubarun ileh. Logatna lahu eta tetep pikeun itu turob. Lahu eta tetep pikeun itu turob gubarun ari kekebul. Gubarun ari kekebul. Ulah ieu mah taneuh nu teu ngebul pik cadas. Taneuh naon atuh di kidu anu teu ngebul, taneuh beureum. Eta mah teu bisa dipake tayamum tapi taneuh anu ayeuna keusiknya anu aya kebulan anu bisa di kitu teh aya tapakan ngebul gitu. Dikieukeun teh ngebul. Tah ku taneuh nu kitu. Pain kholato maka lamun nyampuran hu kana itu turob. Pain kholato maka lamun nyampuran hu kana itu turob naon jasun apu. Naon jasun apu auromlun atawa keusik. Auromlun atawa keusik. Lam yajuj maka teu meunang itu tayamum. Lam yajuj maka teu meunang itu tayamum. Ulah kecampuran. Si taneuhna teh kudu murni taneuh we kitu. Taneuh. Tadi kebon loba taneuh. Wahada jeung ari ieu in kholatahu ileh. Saha eta sa? Mobil. Wahada jeung ari ieu in kholatahu jasun muafikun eta anu cocok. Muafikun eta anu cocok nu sesuai. Nu sapagodos cek wajah jema sapagodos 5 kana kaol 5 kana kaol kola berpendapat hu kana itu mah saha An-Nawawi Imam Nawawi Bisyaril Muhadabi dina kitab Majmu Bisyaril Muhadabi dina kitab Al-Majmu Syarah Muhadab wa Tashih jeung dina kitab At-Tashih. Nah, hal tersebut yakni si tanah itu harus ada debuan, harus memiliki debu. Terus naon si tanah tersebut jangan sampai tercampuri oleh benda-benda yang lain seperti apu, semen, kerikil dan lain-lain. Itu sesuai dengan apa yang diredaksikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu.
dan dalam kitab At-Tashih. Tapi lakinahu tatapi nasayaktosna itu Nawawi. Lakinahu tatapi nasayaktosna Imam Nawawi fi Raudhati dina kitab Raudhatut Thalibin. Fi Raudhati dina kitab Raudhatut Thalibin. Talibina. Fi Raudhati dina kitab Raudhatut Thalibin wal Fatawi jeung dina kitab Al Fatawi. Wal Fatawi jeung dina kitab Fatawi. Fatwa-fatwa. Jawaja eta ngameunangkeun itu Nawawi. Jawaja eta ngameunangkeun Nawawi. Zalika kana itu in kholatahu ilaih tayamum in kholatahu ilaih. Dalika kana itu in kholatahu ilaih. Ngan dina kitab yang lain, dina kitab Fatawi jeung dina kitab Talibin mah boleh cenah kacampuran oge. Mana nu kudu diheulakeun itu tuh Majmu' Syarah Muhadzab. Ya ini tuh boleh. Wayasihu jeung sanaon atayamumu tayamum. Wayasihu jeung sanaon atayamumu tayamum. Aidon deui biromlin ku keusik. Biromlin ku keusik. Terang keusik, keusik mah pecahan-pecahan dari batu, bubuk-bubuk. Wapihi jeung tapi tetap keusik nage pihi eta tetap dina itu romlun pihi eta tetap dina itu romlun gubarun ari peledug ari kekebul bahasa Jawana di Cilacap ada peledug kekebul itu gubarun ari kekebul bahasa Jawa nama naon peledug. Wahroja jeung kaluar naon kaluar teh terkecuali dikecualikeun. Wahroja jeung dikecualikeun. Bi qaulil musannifi ku ucapan ki musannif. Bi qaulil musannifi ku ucapan ki musannif at-turabi tegasna malapad at-turab. Naon goiruhu salianti turab. Naon goiruhu salianti turab. Cara naon? Nah, berarti ini dikecualikan tidak boleh dipakai tayamum ye. Naon? Kanu rotin ari contona eta tetep sapertoskeun cadas. Kanu rotin ari contona eta tetep sapertoskeun cadas. Di Cililitan aya cadas. Di pas Cibuntu, pas Pengkolan aya batu cadas. Tah eta teu meunang. Hipu ning batu nu hipu cadas. Nu kadang warna teh bodas atawa aya nu beureum. Wasahakotin jeung bubuk talawengkar. Wasahakoti idopat wasahakoti khozapin. Wasahakoti khozapin jeung bubuk talawengkar. Wasahakoti khozapin jeung bubuk talawengkar. Jeung cara bubuk naon talawengkar naon bubuk talawengkar teh cirian kasisina. Bubuk talawengkar teh bubuk kenteng, bubuk coet, bubuk bata, bubuk kenteng, bubuk coet, bubuk bata. Tah bubuk-bubuk anu kitu barangkal atunya. Bubuk kenteng. Nah itu adalah namina bubuk naon talawengkar. Itu tekenging dipake tayamum dasanestan. Wahoroja jeung kaluar, naon maksud kaluar? Dikecuali kan bitohiri ku lapad at-tohir. Kan tayamum itu harus tanah anu suci. Dikecualikan naon an najisu tanah anu najis. Kemenang tanah anu najis. Wa maturabu jeung anapun ari tanah. Wa maturabu jeung anapun ari tanah al mustamalu anu urut dipake. Al mustamalu anu urut dipake. Palayasihu maka teusah maka eta teusah. Palayasihu maka eta teusah naon atayamum tayamum. Naon atayamum tayamum bihiku itu turabul mustakmal. Bihiku itu turabul mustakmal. Teusah tayamum make taneuh anu urut make hapis diango. Ditanean kuropik ngalap berkah ka hapis tekenging diango tayamum. Salajengna beres syarat tayamum aya 5, aya na udur, aya kudu asup waktu, kudu neangan heula cai, sulit memakai air, yang kelima nu bieu terakhir tanahna kudu suci. Salajengna kaparduan tayamum, kumaha atuh praktekna tayamum teh kieu ye.
Wa paraidu jeung ari pirang-pirang farduna tayamum. Wa paraidu jeung ari pirang-pirang farduna tayamum arba'atu asyata aya opat pirang-pirang perkara. Arba'atu asyata aya opat pirang-pirang perkara. Ahaduha nuari kahiji tina itu arba'ah. Ahaduha nuari kahiji tina itu arba'ah. Yang pertama aniatu eta niat, aniatu eta niat tuh kudu naon heula niat. Kumaha niatna? Nawaitu tayammuma salat listibahatis sholati lillahi ta'ala. Sekali deui. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Coba nawaitu niat abdi atayammuma kana listibahati sholati karena nyupri ngameunangkeun salat lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Diulangi nawaitut tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Wa fi ba'di nusahi jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang salinan matan arba'u hisolin ari lapad arba'u hisolin seperti biasa. Di dalam kitab yang lain mah lain arba'atu asya tapi arba'u hisolin hartosna opat pirang-pirang warna. Kumaha niat teh maksudna niatul pardi tegasna mah niat pardu. Pardon lillahi ta'ala. Niatul pardi tegasna mah niat pardu. Nawaitu tayammuma listibati sholati pardon lillahi ta'ala. Atawa nawaitu pardo tayammumi lillahi ta'ala mah. Niat abdi pardu tayammum lillahi ta'ala. Fa inna wa makalamun nganiatan. Fa inna wa makalamun nganiatan sa'al mutayammim jami'an tayammum. Sa'al mutayammum jami'an tayammum al pardo kana pardu. Al pardo kana pardu. Wa nafla jeung kana sunat. Wal nafla jeung kana sunat. Tayammum sunat istibaha maka nyupri ngameunangkeun itu mutayammim. Istibaha maka nyupri ngameunangkeun mutayammim. Istabaha maka nyupri ngameunangkeun mutayammim. Huma kada itu pardu jeung naflu. Huma kana itu pardu jeung naflu. Menang duanana berarti pardu jeung sunatna. Bisa ngalaksanakeun salatna jeung bisa kanggo ngalaksanakeun sunatna. Awil pardo atanapi niatna teh kana pardu unggul nawaitu pardo tayammum. Henteu nawaitu parda tayammum wa naflahu. Awil pardo atanapi kana pardu pakot hale bloko pakot unggul istahabaha maka nyupri ngameunangkeun si mutayammim. Sa mutayammim teh jalmi anu tayammum istaba maka nyupri ngameunangkeun mutayammim mau sartana itu pardu mahu sartana itu pardu anapla kana sunat anapla kana sunat wa sholatal janajati jeung kana salat janajah aidon di wa sholatal janajati jeung kana salat janajah. Topik niat tayammum. Nawaitu pardo tayammum atau nawaitu tayammum pardon lillahi ta'ala niat tayammum pardu taropik eta tayammum ropik teh jang salat asar oge jang salat sunat bisa dipakai oge jang tadarus Al-Qur'an karena ayeuna masih Al-Baqarahnya tadarus Al-Qur'an oge misalkan anu maot di Gunung Goong jang nyolatan jenazah teu kudu tayammum deui kitu. Kumaha lamun niatna si ropik teh niatna teh niat tayammum sunat nawaitu tayammuma sunatan lillahi ta'ala. Niat tayammum teh lain jang salat tapi jang misalkan aya maca Quran hitut kulantaran ayeuna alim katinggalieun ti batur tadarusna ayeuna tayammum misalkan tah ngan tayammumna teh lain jang fardu jang salat fardu niatna teh nawaitu ayeuna nafla tayammumi atanapi nawaitu tayammuma sunatan lillahi ta'ala sunat. Kumatah bisa tuh ayeuna waduh geuningan ada naon teh can salat asar geuningan gitu. Nah, maka kudu tayammum deui jang salat mah. Karena tadi tayammumna jang sunat unggul. Penjelasanana awin nafla atawa kana sunat niatna teh awin nafla atawa kana sunat pakot hale bloko pakot unggul. Lam yastabih maka henteu nyupri ngameunangkeun mutayammim
lam yastabih istabaha yastabihu yastabihu datangan lam amil jawajim lam yastabih lam yastabih maka tenyuprih ngameunangkeun tenyuprih mana teh awina platawa kana sunat pakot tungkul lam yastabih maka henteu nyuprih ngameunangkeun si mutayamim mahu sartana naflu tadarus topik contohna atau salat tahajud al fardo karena salat fardu. Jadi itu bisa dipakai untuk salat fardu mah. Wakada jeung barina tetep sapertoskeun lam yastabih. Wakada jeung barina tetep sapertoskeun lam yastabih. Laon nawa lamun nganiatan si mutayamim as-sholata kana salat niatna niat salat mutlak. Wajibu jeung wajib naon kornu niati tayamumi naon kornu niati tayamumi ngabarengkeun niat tayamum binaklit turabi kalawan mindahkeun taneuh binaklit turabi kalawan mindahkeun taneuh lil wajhi kana wajah wal yadaini jeung kana dua panangan wastida matuhadihin niat wajeng wajib naon istidamatu hadihin niati ngalanggengkeun kana ieu niat wastidamatu niati jeung wajib ngalanggengkeun kana ieu niat ilamasih syai'in kana ngusap hiji perkara sajuj minal wajhi tinararai jadi kieu nya tingali pas tayamum teh niat teh niat abi tayamum teh bari mindahkeun taneuh kitu set niat abi tayamum teh bari langsung kieu plek fardu karena Allah Ta'ala ulah kieu niat abi tayamum fardu karena Allah kakarek ngusap teu sabab teu bari mindahkeun jeung teu bari ayeuna pas eta niat teu bari ngusap kana wajah tapi kudu sabari niat abi tayamum fardu karena Allah Ta'ala bari ngusap jika nu arek tayamum walau ahdasa jeung lamun hadas si mutayamim hadas teh hartosna batal wudu contohna tanapi junub walau ahdasa jeung lamun ayeuna hadas si mutayamim dut pret hitut ba'da nakli turabi dina sabada mindahkeun taneuh ba'da nakli turabi dina sabada mindahkeun taneuh lam yamsah maka teu meunang ngusap itu si mutayamim lam yamsah maka teu meunang ngusap itu si mutayamim bidalika turabi kalawan eta taneuh bal yunqilu balik tamindahkeun itu mutayamim balyun kilu balik tamindahkeun itu mutayamim goyrohu kana salianti itu dalikat turab balyun kilu balik tamindahkeun si mutayamim goyrohu kana salianti itu dalikat turab lamun ayeuna pas mindahkeun teh pas kieu ya brot hitut kudu balikan deui nyanak deui taneuhna kitu hiji niat cenah praktekna teh kadua jeung katilu wasani jeung ari nu kadua na wasalisu jeung katiluna oge masul wajhi eta ngusap rarai kadua jeung katilu ngusap rarai wa masul yadaini jeung ngusap dua panangan ma'al mirfaqaini sarta dua siku nah kadua jeung katilu nyata ngusap panangan jeung dua siku wapi ba'di nusahil matni praktekna kieu ngusap rarai aya dua nya aya dua guru meraktekeun teh kahiji kieu ya di niat abi tayamum ti dieu heula tah kapayun set tah kitu nya bisa kieu tingali kahiji kieu ya set ke sisi tanu ieu ke jang payun jang irung set nu ieu jang ieu set terus ka sisi terus papayun kieu nah aya nu kitu aya nu kieu set lalu bagaya gitu nya nah kumaha we tah nah itu diantarana nu penting
karataan ku sakabeh nu ieu. Ta adapun ieu naon ieu teh? Panangan mah kieu. Nu kenca heula samet ieu ye satengahna samet ramu kana ieu keun. Dah kieu. Ulah sakadaena ulah ieu mah ulah waka. Nu ieu jang tongongna, tangke ieu mah jang ieuna, jang naon ieu teh? Jang beh dieuna, tanu tongongna ku ieu. Kartos tuh jadi kieu ke teh. Ieu katuh heula kan sunat katuh tet tuh. Geus nepi ka dieu sep gitu tuh. Nah berarti nu ieu jang nu ieu. Tuh kieu. Tuh set. Kade ieu ulah kacabak ieu encan dipake. Cenah bisi mustamah. Ieuna jempol tuh. Ses. Terus nu ieu eun. Tek. Ke dieu langsung sep. Nah gitu. Pahamnya? Nah gitu. Wapi badi nu sahil matni jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang salinan matan ilal mirfaqaini ari lapad ilal mirfaqaini lain maa sarua we lah. Wayakunu jeung bukti naon mas huhuma ngusap kana itu wajah jeung yaden. Naon mas huhuma ngusap kana itu wajah jeung yaden. Bidor batai ni eta tetep ku 2 kali pukulan maksudna usapan. Bidor batai ni eta tetep ku 2 kali usapan, 2 kali pindahan pukulan, 2 kali pukulan teh 2 kali usapan, 2 kali pindahan naon tah taneuh. Jadi hiji jang naon jang wajah beres. Tah 2 jang leungeun kitu. Ulah ayeuna jang wajah eta jang leungeun eta. Walau doa jeung lamun neundeun si mutayamim. Walau doa jeung lamun neundeun si mutayamim. Ala turobin dina luhureun taneuh. Ala turobin dina luhureun taneuh. Naimin anu lemes. Paaliko tuluy napel. Biha dina itu yad. Paaliko tuluy napel biha dina itu yad. Naon turobun taneuh sejen min ghairi dorbin tina henteu digebugkeun digebugkeun kapa maka cukup itu wada'u napel keneh nya tapi alus nama dikitukeun heula nya tek kitu geus beres nu ngumah wajah kieukeun aya sesa-sesa teu naon lah. Warabiu jeung ari anu kasabariji warabiu jeung nu kaopat atartib eta tartib payajibu maka wajib naon takdimu masil waji ngaheulakeun ngusap rarai ala masil yadaini mandeurikeun ngusap 2 panangan ala masil yadaini mandeurikeun ngusap 2 panangan sawaun ari hukum eta nu sarua tayamum nah tayamum itu si mutayamim an hadasi asgorin tina hadas leutik cara hitut an hadasi asgorin tina hadas leutik au akbarin atawa tina hadas gede. Tayamum bisa tina ayeuna ngagantian adus ngagantian ulu. Walau taroka jeung lamun ninggalkeun si mutayamim atartiba kana tartib lam yasiha maka teu sah itu tayamum kumaha ngusap leungeun heula teu sah lam yasiha maka teu sah tayamum. Wa ma akhdu turabi jeung anapun ari nyandak taneuh lil wajhi pikeun rarai wal yadaini jeung pikeun 2 panangan palayus tarotu maka eta teu disyaratkeun pihi dina itu ahdu turab naon tartibun tartib ya alus nama tayamum teh eblek ning para tituang nah taneuh tadi kadinyakeun heula pik ulah sembarangan ayeuna ka jalan kasih jalan gitu sanes sarua we jika ngambil air wudu jadi si taneuh teh ngalah tanuh ka nu suci ka gunungnya nu suci contohna teh
anu dipastikan teu di kanajisan we karena eblekeun kitu. Tah tos kitu kakarek praktekna atawa dua eblek nyanakna eta mah bade tipayun ieu kanggo panangan ieu kanggo wajah. Itu dua eblek berarti. Nah, bebas eta mahnya arek nu mana heula ge nyokot narek jang leungeun heula jang wajah heula tapi pas praktek mah kudu wajah heula. Tak kitu praktekna teh. Henteu sembarangan atanapi kana plastikeun gitu di wadahan sing dinas we sing dinas di gawudu. Henteu ayeuna urang tayamum karalapang kabeh sanes kitu. Ngala tadeuna ge kudu anu leres-leres. Ulah tanah sembarangan anu kajejekan. Salajengna mana ieu teh wa amma entos eta mah nya palau doroba maka lamun nenggeukeun si jalma palau doroba maka lamun nenggeukeun si jalma nenggeukeun teh nepukeun biadaihi kudua leungeunna si mutayamim atunya palau doroba maka lamun nenggeukeun atanapi nepukeun si mutayamim biadaihi kudua leungeunna si mutayamim dapatan kalawan sakaligus ala turobin kana taneuh wa masaha jeung ngusap si mutayamim saha si mutayamim biyaminihi kalawan leungeun katuhuna mutayamim wajau kana raraina itu mutayamim wabiasiri jeung ku leungeun kencana itu si mutayamim yaminahu kana leungeun katuhuna si mutayamim jaja maka menang itu dorbu jadi tata cara yang kedua kieu ye ngan lieur gitu ningali ieu teh taneuh tepukan satu kali tepukan set anu katuhu jang rarai usap anu ieu anu kenca kan can ka usapkeun nya jang leungeun katuhu tos berarti tinggal naon leungeun kenca we paham tuh tak bisa kitu nya jadi sak tepukan tadi jang wajah nukat ieu jang wajah jeung jang leungeun katuh. Nah itu tadi mah praktek pertama mah kan setepukan untuk naon wajah setepukan untuk leungeun pahamnya apa bari kana tadi nu kahiji ngan ieu mah lamun kitu oge bisa cenah kitu hungkul salajengna kasunahan wasunanu jeung ari pirang-pirang sunahna tayamum wasunanu jeung ari pirang-pirang kasunahan tayamum salah satu asya eta aya tilu pirang-pirang perkara wapi badinu sail matni biasa wapi badinu sail matni jeung eta tina sapalina pirang-pirang salinan matan salah suhi solin ari lapad salah suhi solin tilu pirang-pirang warna naon tah kasunahan tayamum lah tilu hiji atasmiatu tegasna kahiji maca bismillah selalu adanya maca bismillah itu selalu ada, selalu menjadi kesunahan. Baik dina wudu, dina adus, dina tayamum pasti we maca bismillah nu pangheulana kasunahan. Jadi naon sababna kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta'u au ajdaru au ajdamu. Aya qalilun wa naqisu barokah. Tegasna mah lamun ayeuna teu make bismillah teh kurang barokah jeung teu kurang sampurna. Maka setiap ibadah naon rupa ibadahna itu selalu disunatkan di awal teh membaca bismillah. Nganggo acuk oge bismillahirrahmanirrahim. Angkat bade ngawas ti kobong nyana kita bismillahirrahmanirrahim. Bade ngawas bismillahirrahmanirrahim gitu. Sagala rupa make bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna jeung kaduana ngaheulakeun anggota nu katuhu wa taqdimul yumna jeung kaduana ngaheulakeun anggota nu katuhu minal yadaini tina dua panangan katuhu alal yusra mandeurikeun leungeun kenca alal yusra bari mandeurikeun leungeun anu kenca
min humatina itu yadaini min humatina itu yadaini wa taqdimu a'lal wajhi jeung ngaheulakeun nu pangluhurna tina rarai wa taqdimu alal wajhi jeung ngaheulakeun nu pangluhurna tina rarai ala asfalihi manderikeun nu hanap tina wajah ala asfalihi manderikeun anu hanap tina wajah. Mata tadi praktekna kumaha tingali ka dieu praktekna kumaha kieu tingali set tuh tempelkeun heula dina tarang kieu set kakarek ka hanap tuh kitu mata kieu heula sabab sesuai sunnah nu luhur heula lamun kieu mah bareng berarti juga Naruto kieu mah nya tapi kieu lah sunnah mah tuh saha wa mualatu jeung katiluna tuluy-tuluy wa mualatu jeung katiluna tuluy-tuluy kudu tuluy-tuluy sunahna wa sabaqo jeung geus tieulah naon maknana itu mualah wa sabaqo jeung geus tieulah naon maknana itu mualah fil wudu dina wudu wa baqiya jeung biasa ya wa baqiya jeung nyesa tetep li tayamum pikeun tayamum naon sunanun pirang-pirang kasunahan naon sunanun pirang-pirang kasunahan sing sunan ukhra anu sajad itu sunan madkuratun nu dicaritakeun itu sunan tuh sunan mah dicaritakeun fil mutawalati dina pirang-pirang kitab nu panjang pembahasanana fil mutawalati dina pirang-pirang kitab anu panjang pembahasanana wah banyak kesunahan-kesunahan lain dina kitab nu lebar pembahasanana nu berjilid-jilid naon teh diantarana minha eta tetep tina sapalina ieu ceng sunan minha eta tetep tina sapalina ieu sunan naj'ul mutayammimi ari mocotna jalma nu tayamum naj'ul mutayammimi ari nyoplokeun mudar atuh mocot teh mocotna si mutayammim jalmi nu tayamum mudarna jalmi tayamum khotimahu kana alina itu mutayammim cincin khotimahu kana alina cincina itu mutayammim win cincin tunangannya diudar dulu gitu. Nah baru tayamum. Naon sababna? Sabab bisi kahalangan kucin eta kahalangan si etana teh. Naon aina taneuhna teh. Pidor batil ula dina usapan nu kahiji. Pidor batil ula dina usapan anu kahiji. Amasaniatu anapun ari usapan anu kadua amasaniatu anapun ari usapan anu kadua payajibu maka wajib naon najul khotimi nyopot atanapi mocot cincin piha dina itu sania anu kadua nama wajib dicoplok sabab jang naon sabab jang nu kadua mah pan bade naon bade ayeuna diusap si ieu na teh jadi dicoplokeun lah si pananganana tepukan nu kahiji makan ek usap aja ngan sunat dicoplokeun nyeun pik atuh tina areuy tina naon we teu kabeuli emas mah ya, beungkeut ti ayeuna waladi nah ayeuna nu ngabatalkeun waladi jeung ari perkara yubtilu ngabatalkeun itu aladi yubtilu ngabatalkeun itu aladi atayamum kana tayamum atayamum kana tayamum salah satu asya eta tilu pirang-pirang perkara hal yang membatalkan tayamum ada berapa 3 aduha ari kaijina tina itu salasah ari kaijina tina itu salasah kulluma eta saban-saban perkara kullu ma eta saban-saban perkara abtul ngabatalkeun itu ma al wudu akana wudu abtul ngabatalkeun ma al wudu akana wudu nu kahiji saban perkara nu ngabatalkeun wudu nu sabaraha nu 4 nu 5 pokona mah perkara nu ngabatalkeun wudu itu ngabatalkeun we kana tayamum cara brot hitut tayamum deui batal tayamumna wasabaqo jeung sabaqo sabako wasabako jeung sabako satu bako dereujeungan ngaranna naon sabako wasabako jeung geus ti heula naon bayanu penjelasanana itu ma naon bayanu penjelasanana itu ma fi asbabil hadasi dina pirang-pirang sabab hadas geus lah
Pamatakana maka dina samang-samangsa pamatakana maka dina samang-samangsa bukti jalma. Pamatakana maka dina samang-samangsa bukti si jalma mutayamiman eta anu tayamum. Mutayamiman eta anu tayamum summa ahdasa tuluy hadasi jalma. Summa ahdasa tuluy hadasi jalma batola maka batal. Naon tayamumuhu tayamum nasi jalma. Batola maka batal naon tayamumuhu tayamum nasi jalma. 2. Batal na tayamum teh 2 wasani jeung ari nu kaduana ru'yatul ma'i eta ningali cai. Pas tayamum geus tayamum ningali cai batal tayamumna teh. Ru'yatul ma'i eta ningali cai. Wa fi badinu sail matni jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang salinan matan. Wa fi badinu sail matni jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang salinan matan wujudul ma'i ari lapad wujudul ma'i. Naon wujudul ma'i teh? Ayana cai. Lain ru'yatul ma'i. Iraha ningali cai fi ghairi waqti sholati dina salianti waktu salat. Fi ghairi waqti sholati dina salianti waktu salat geus beres salatna. Paman maka risa jalma tayammama eta tayammuman. Tayammama eta tayammuman lipak dil ma'i karna eueuhna cai. Lipak dil ma'i karna eueuh cai sumaroa tuluy ningali siman. Sumaroa tuluy ningali siman alma kana cai. Awatawahama atawa nyangka siman. Awatawahama atawa nyangka siman. Kana itu maun. Kana itu maun. Qabla duhulihi dina sameme asupna siman. Qabla duhulihi dina sameme asupna siman. Bisolati dina salat batola maka batal. Sholati dina salat batola maka batal naon tayamumuhu tayamumna itu siman. Sameme ayeuna asup waktu salat geus ayeuna nempot cai batal teh. Pain ro'a maka lamun ningali si jalma siman pain ro'a maka lamun ningali siman kana itu maun kana itu maun ba'da duhuli dina sabada asupna siman. Ba'da duhuli dina sabada asupna siman pia dina itu salat. Pia dina itu salat wakanat barina bukti. Wakanat barina bukti naon as-salatu salatna. Naon as-salatu salatna mimma eta tetep tina perkara layas kutu tegugur naon parduha ka parduan itu mah. Naon parduha ka parduan itu mah bitayamumi. Kutayamum bitayamumi kusabab tayamum. Kasolati mukimin ari contohna eta tetep sapertoskeun salatna jalmi anu mukim. Batolat maka batil itu salat fil hali dina pada harita. Fil hali dina pada harita. Au mimma tawatina perkara. Au mimma tawatina perkara yaskutu gugur. Yaskutu gugur naon parduha ka parduanana itu mah. Naon pardua ka parduanana itu mah bitayamum iku sabab tayamum. Kasolati musafirin ari contohna eta tetep sapertoskeun salatna jalmi anu berpergian. Kasolati musafirin ari contohna eta tetep sapertos salatna jalmi anu berpergian palatab tulu maka teu batal itu salat. Palatab tulu maka teu batal itu salat. Pardon eta pardu kanat bukti naon as-salatu salatna. Pardon eta pardu kanat bukti naon as-salatu salatna wa naflan atawa sunat. Wa ing kana jeung lamun bukti naon atayamum tayamum naon tayamum syakhsi tayamumna hiji jalma. Wa ing kana jeung lamun bukti naon tayamum syakhsi tayamumna hiji jalma lima ridin eta tetep karena gering. Eta tetep karena gering wanawi jeung saumpamina marad sumaroa tuluy ningali si sahsu. Sumaroa tuluy ningali si sahsu. Alma akana cai ama kana cai pala asaro maka teu aya pangaruh eta maujud. Pala asaro maka teu aya pangaruh eta maujud liru'yatihi karena ningali itu maun. Liru'yatihi karena ningali itu maun. Ari mamang ayeuna tayamumna teh karena gering mah rek aya cai oge naon teu ngaruh. Da anger sing aya cai ge tadur sulit untuk menggunakan air. Bal tayamumuhu balik ta ari tayamumna itu si sahsu. Bal tayamumu balikta ari tayamumna itu syahsu. Bakin eta anu tetep bihalihi dina tingkahna itu si syahsu. Bihalihi dina tingkahna itu syahsu.
Wasalisu jeung ari nu katiluna sabab ayeuna pangbatalan tayamum teh aridatu eta murtad. Waya jeung ari itu ridah murtad qatul islami eta pegat Islam. Nyebut naon? Eta batal tayamumna. Wa idam tanah ajeng di mana-mana narima kacegah sabab tayamumnya sesuci anu gaganti sifatna. Lemah donya. Aya wudu mah teu batal nyebut anjing oge. Sabab kuat wudu mah. Sesuci nu asli. Aya tayamum makan gaganti, aya gaganti mah lemah. Kamurtadkeun batal. Wa idam tanah ajeng di mana-mana narima kacegah syar'an ceuk agama. Wa idam tanah ajeng di mana-mana narima kacegah syar'an ceuk agama naon istimalul ma'i make cai. Naon istimalul ma'i make cai fi udwin dina anggahota. Fi udwin dina hiji anggahota. Fa ilam yakun maka lamun teu bukti, fa ilam yakun maka lamun teu bukti alaihi eta tetep di atas itu udwun. Alaihi eta tetep di atas itu udwun. Naon satirun hahalang perban. Wajaba maka wajib alai kaitu siman naon atayamum mutayamum. Wajaba maka wajib alai kaitu siman naon atayamum mutayamum. Wa ghuslu sahih jeung ngumbah anu cager. Wa ghuslu sahih jeung ngumbah anggota anu cager. Tadi lagi dipraktekeun. Tropik nyerieun naon ieu na teh nyerieun naon pananganana nyerieun ulah kagenaan ku cai wudu we biasa beungeut mah di wuduan leungeun katu di wuduan terus paratkeun nepikeun ka suku di wuduan. Tah terus we gaganti ayeuna leungeun anu kenca anu teu kawuduan tadi da ulah kacayan teh nya ku tayamum lap ulah ku anu si cai tilas wudu teh. Langsung we tayamun niatna kumaha nawaitut tayamuma badalan naon badalan an goslil alil. Badalan an goslil alil lillahi ta'ala. Niat abi tayamum gaganti ngumbah anggota anu cedera teh. Wala tartiba jeung teu aya tartib eta maujud bainahuma antara tayamum jeung ghuslus sahih. Bainahuma antara tayamum jeung ghuslus sahih lil junubi pikeun adus. Amal pikeun jalma anu naon jalma nu junub lil junubi pikeun jalma nu junub eta kerad. Amal muhditsu anapun ari jalma anu hadas alit. Amal muhditsu anapun ari hadas nu alit jalma nu wudu berarti. Fa innama tayammama jalma nu wajib wudu. Fa innama tayammama maka pastina wungkul tayamum muhdis. Fa innama tayammama maka pastina fa innama ya tayammamu maka pastina wungkul tayamum muhdis waqta duhuli ghuslil udwi dina waktu asupna kana kanang masuh anggahota waqta duhulil ghuslil udwi kana edina waktu asupna ngumbah anggahota al alili anu panyakitan alili anu panyakitan udwi. Kieu ya praktekna sanes kudu diparatkeun heula ngumbah sampeannya tadi. Kieu contoh tropik teh nyeri naon ieu naon panangan anu kenca. Wudu biasa wudu iya pada menang kacayan cek dokter teh terus ayeuna ngumbah naon panangan anu katuhu tah pas bade ngumbah panangan anu kenca pan teu meunang kacayan maka lap heula si beungeut jeung ieu teh gentos ayeuna praktekna tayamum heula ulah kamaratna tadi tayamum heula kumaha niatna nawaitu tayamum anu tadi badalan an ghuslil alili tah aya al alili bahasanya nawaitu tayamum niat tayamum badalan kana gaganti an ghuslil alili tina ngumbah anggota anu cedera tayamum we biasa tayamum sampurna geus kitu ketepukeun langsung tuluikeun wudu tadi geus nepi kana ieu berarti naonan ngusap sirah terus ieu pahamnya nah kitu paing kana maka lamun bukti alal udwi eta tetep dina luhureun anggota alal udwi eta dina luhureun anggotana satirun ari satir hahalang naon cara perban. Paukmu maka ari hukumna satir madkurun eta nu dicarioskeun madkurun eta nu dicarioskeun fi qaulil musannifi dina ucapan ki musannif wa sahibul jabairi tegas nama lapad wa sahibul jabairi logatna wa sahibul jabairi jeung ari jalmi anu ngabogaan pirang-pirang tatambalan wa sahibul jabairi jeung ari jalmi anu ngabogaan pirang-pirang tambalan
Jamu jabirotin ari jabair eta jama tina lapad jabirotun. Bifathil jimi kalau dipatahkeun jimna wahia. Jeung ari itu jabair teh ahsyabun eta pirang-pirang kai. Ahsyabun eta pirang-pirang kai. Jadi ku kai kan misalkan anu potong atau napi anu kumaha ieu na teh kan dikaian heula. Au kosbin atawa naon? Au kosbun atawa awi. Au kosbun atawa awi. Awi tadi makai ayeuna awi. Tusawa anu diratakeun. Tusawa anu diratakeun itu jabair. Tusawa anu diratakeun itu jabair. Watusada jeung ditalian itu jabair. Watusada jeung ditalian itu tusawa anu diratakeun itu jabair. Watusaddu jeung ditalian itu jabair. Ratakeun talian geuningan kitu nya ku perban. Ala mau diil kasri dina tempat anu naon dina luhureun tempat anu beula anu peupeus. Leungeun anu peupeus. Ala mau diil kasri dina luhureun tempat anu peupeusna lial tahima karena supaya yang rapet itu mau di lial tahima karena supaya rapet itu mau di yamsahu eta ngusap itu si sohib. Yamsahu eta ngusap si sohib alaiha karena itu jabair. Usap we naonna perbana ai tadi makan teu kahalangan. Ta ai nama ai perbanan aya awian usap we eta jabairna. Nya perbana. Bil bai kunaon? Kucai. Bil mai kucai. Ilam yumkin lamun teu mungkin hu ka itu si sohib. Sohibil jabair hu ka itu sohibil jabair naon naj'uha mudar kana itu jabair. Naon naj'uha mudar kana itu jabair. Lihopi dororin karena sieun madarat. Lihopi dororin karena sieun madarat mimma tina perkara sabako geus deui lah itu ma. Tadi usap pula kucai. Lamun aya perbanan mah si perbanan teh pas ngagantian kumaha eta truy we waya tayamamu jeung tayamum tadi mah praktek anu teu nganggo perban. Waya tayamamu jeung tayamum saso ibul jabairi jami anu ngagaduhan perban. Piwajhi dina raraina itu si sohib wayadaihi jeung dina panangan duana sohib kamabarina tetep katerangan sabako nerima teu lah itu mah. Wa yusolli jeung salat itu saha sohibul jabair. Wa yusolli jeung salat itu sohibul jabair wala yadata jeung teu kudu ngabalikan eta maujud. Wala yadata jeung teu kudu ngabalikan itu maujud wala yadata jeung teu kudu ngabalikan eta maujud alaihi kana itu ka alaihi kana alaihi ka itu si sohib. Alaihi ka itu si sohib. Ingkana lamun bukti naon waduha neundeuna kana itu jabair. Naon waduha neundeuna kana itu jabair ayil jabairi tegasna nama pirang-pirang perban. Ala tuhrin barina kaayaan suci. Ala tuhrin eta tetep kaayaan suci. Wakanat jeung bukti itu jabair fi ghairi ado itayamumi eta tetep dina salianti pirang-pirang anggota tayamum. Fi ghairi ado itayamumi eta tetep dina salianti pirang-pirang anggota tayamum. Waila jeung lamun teu itu ala tuhrin. Waila jeung lamun teu itu ala tuhrin ada maka ngabalikan si sohib kana salat. Wa ada jeung ari ieu kaul ma eta pendapat. Qala berpendapat kana itu mas Nawawi Imam Nawawi pirodati dina kitab Raudatul Talibin. Lakinau tetapi nasayaktosna Imam Nawawi qala eta ngadawu Imam Nawawi fil Majmu' dina kitab Al Majmu'. Inna itlaqal jumhuri kana sayaktosna ngamutlakeunana ulama jumhur. Yak tadi eta ngamistikeun ya itlaq. Ada mal parki kana henteu ayana perbedaan. Ai baina ado tayamum tegasna mah antara pirang-pirang anggota tayamum. Wa guria jeung salianti itu ado tayamum. Wa yustaratu jeung disyaratkeun. Fil jabirati dina perbana. Naon ala tahuda yen henteu ngambil ala tahuda yen teu ngambil itu jabiroh binasohi tina anggota nu cager. Ayeuna nu cagerna kalah di perbanan saruana teu kenging tapi nu geuringna hukul anggota nu geuringna nu di perbanan irama angin perkara labuda teu meunang teh eta maujud
minhu tina itu ma lil istimsaki karena ngeker, lil istimsaki karena ngeker, walis sauki kecuali sagigireunana jang nahan, walis naon eta teh wal lusuku jeung ari perban, wal usuku jeung ari perban, wal asobatu jeung talina, wal asobatu jeung talina, wal marhamu jeung talapokna, wal marhamu jeung talapokna, wanawuha jeung saumpamana madkur alal jarhi kan di atas tatu, di atas luka, alal jarhi di atas tatu luka, kal jabiroti eta tetep sapertoskeun jabiroh wae, sapertoskeun nu tadi jabiroh perban. Salajengna waya tayamamu terakhir jeung tayamum si jalma, waya tayamamu jeung tayamum si jalma likuli paridotin pikeun saban-saban fardu, wa manduratin jeung anu dinadarkeun, likuli paridotin pikeun saban-saban fardu, wa manduratin jeung anu dinadaran, salat fardu atau salat anu nadar. Fala yujmi'u maka ulah ngumpulkeun. Jadi tingali bahasana waya tayamamu likuli paridotin, tayamum teh khusus pikeun saban-saban, khusus pikeun satuan fardu. Jadi jang salat lohor tayamumna eta, jang salat asar misah deui tayamumna teh beda deui kitu. Fala yujmi'u maka teu meunang ngumpulkeun si jalma, fala yujmi'u maka teu meunang ngumpulkeun si jalma baina salat tae fardin, kade barisan tasniah eta teh salat tae ni takdirna mah nuna dibuang sabab idopat, baina salat tae fardin antara dua salat fardu lohor jeung asar bitayamumin wahidin ku tayamum manusa hiji, wala baina tawapaini jeung teu meunang deui baina tawapaini antara dua tawapan, jadi satoapan tayamum deui lamun tawaf itu, wala baina salatin wa tawafin jeung ulah deui antara salat wa tawafin jeung tawaf, wala baina jumatin jeung deui teu meunang antara jum'ah wa khutbatiha jeung khutbahna itu jum'ah, salatnya make salat, wala baina jumatin jeung teu meunang deui antara, teu meunang dihijikeun antara salat Jumat, baina jumatin salat antara salat Jumat wa khutbatiha jeung khutbahna itu Jumat. Berarti ripuh ari imam mah khotib Jumat kudu 2 kali tayamumna teh. Kan khutbah heula, khutbah tayamum heula, khutbah geus beres khutbah salat tayamum deui. Ari si makmum mah ngeunah sakali tayamumna jan salat tungkul da teu khutbah nya. Naon sababna? Sabab khutbah itu adalah sarua sapangkat jeung naon salat gitu. Mata keur khutbah kunaon pangna kudu repeh. Walil mar'ati jeung eta tetep meunang pikeun awewe, walil mar'ati jeung meunang eta tetep meunang pikeun awewe, walil mar'ati jeung eta tetep meunang pikeun awewe. Ida tayamamat di mana-mana tayamum si mar'ah, ida tayamamat di mana-mana tayamum si mar'ah, litam kinil halili pikeun ngongangkeun, litam kinil halili pikeun ngongangkeun halal, ngongangkeun caroge anu halal, litam kinil halili pikeun ngongangkeun caroge anu halal, antap ala kana yen migawe itu si mar'ah, antap ala kana yen migawe itu si mar'ah, hu kana itu tamkin, hu kana itu tamkin, miroron kalawan balik-balik, miroron kalawan bulak-balik, miroron kalawan bulak-balik. Contoh hasna aya hasna teu? Hasna teh bade kan hasna teh tos misalkeun naon ayeuna teh to gaduh adusaneun nya sebenarnya teh cai, maka kan bade diango ku suamina buka sakwa suamina mah tah jang ngongangkeun ayeuna hayang bebersih heula ku tayamum, tah tayamumna mah sakali, hasna teh tabu 8 tabu 8 wengi tos meujeuhna barobo we lah, tabu 8 wengi tayamum. Tah ku suamina teh digarapna erek sabaraha puluh kali, sabaratus kali oge mangga dengan tayamum anu 1 kali gitu. Ek nepikeun ka subuh oge. Wa tujmi'u ulah lempar batu, wa tujmi'u jeung ngumpulkeun itu si mar'ah, wa tujmi'u jeung ngumpulkeun itu si mar'ah bainahu antara tamkin wa baina sholati jeung antara salat bidalika tayamumi ku eta tayamum, bahkan bisa tuh tayamum urut sholat dipakai tayamum untuk mempersilahkan suami supaya ngagarap. Wa qauluhu jeung ari ucapan ki musannif
wa yusolli bi tayammumin wahidin tegas nama lapad wa yusolli bi tayammumin wahidin logatna wa yusolli jeung salat si jalma wa yusolli jeung salat si jalma bi tayammumin wahidin kalawan tayamum anu sahiji ma kana perkara sya karep itu jalma kana itu ma kana perkara sya karep jalma kana itu ma minan nawafil tina pirang-pirang sunat sakitun eta nu gugur itu qauluhu min ba'di nusahi tina sawarehna pirang-pirang salinan matan ari jang salat sunat mah bebas eta mah taraweh sakali tayamum jang taraweh na witir na tahajud na sagala rupa ari jang salat farduna kudu satu kali tayamum mudah-mudahan barokah manfaat al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim